mah aku mah bingung gitunya. Salajana buat laguna panginten perwakilan di Bojong Tanjung ya. Di Haji Dosen ya, Bos Kangkung. Heeh. Boboto domba eta teh euy. Hoyong laguna teh daun hiris, rek Jayanti daun hiris. Jayanti heula, sigana mah gede ieu mah. Sok laksanakeun we panginten. Jayanti rek versi Bajidor, rek versi Kibrot. Hah? Bajidor, kayak panganten gede-gede naik ke kaluhur kayaknya. Urang wilah-wilah heula pangintennya. Paut laguna di dieu heula panginten di Bojong Tanjung, insyaallah saring-saring Bojong Tanjung panginten aya panganten asa ulah ngagerowan heula suka gerowan dewek capek. Ya sangkeun panginten. Aya Jayanti versi Kibrot, saring-saring Jayanti aya daun hiris gitu teh. Daun hiris versi Bajidor mencugunya mustika arum poho wae. Mangga haturan panginten. Kasaderek ale-ale anu tiis diantos. Oke na bade ngarecekeun mohon bager ieu mesin dentenya ngabejaan mohon. Kadang-kadang sok lieur di abi oge. Mangga haturan panginten. Aya Jayanti disangkakeun. Oke, atuh bisa nganggo karyawan-karyawati dari PT dari CP. Atur nuhun jalan kasupingan dana. Bakalannya Pak Dosen. Domba ya saingannya. Beak kamari kembae, beak gede ayeuna.
ku Jayanti satahunan di kamari kene Jayanti we. Hayang naon sah? Hayang daun hiris. Asli tadi ada keresekeun deui. Kamari geus biak gope ieu. Kumbae etang-etang nu berkesakannya panginten kanggo ka keluarga besar. Teu si beri hormat mohon. Keluarga besar Agus mohon. Cingan tinggal di geranya alah. Biasa nama pakai sepatu kuda eta teh. Tadi bawa trompet. Aduh. Tinggal di geranya Sayonira. Mangga Bos Wahyu, Bos Kanggung Tea di Bojong Tanjung Geningan Kanca, Bos Deden Ayak itu di Bogor, haturan. Oke pun lanjut Kang Maman di Garut, haturan. Tutup dada malah burung di pisono, Burung di pisono, hati kuring wet moal benar di bubur sangka daun iris intip saksina noplok leret duh panutan diantosan au renos daun kiris bangunan yang karaneng ayah bos net ya kaendakan aya nadi sisi dah iya panutan ibu basa kuring tanya renos kabelah dia leret kabelah dia ayah hati au jadi kecewa bibitang daun kiris sisi takdir pernah dipu kembar iya mah kembar wes suka namanya lato-lato mengikin badan boleh tunggal geus digodok acan eta teh geningan sulaya aya bos Mirna oge pangitaninya bos usuk aya dikodok heula bos Aki puasa naon pi mungkin nami badan tewaleh tungagana eta nepi kalingas kitu nya 2 juta
laksana. Naon hayang naon? Hah? Kembang beureum beneran. Kembang ros beureum nu kumaha? Tanyakeun ieu eta mah beda deui jalurna jalur lain tauhid, tauco eta mah. Kembang ros beureum. Geula duitna saya can. Ah, tuh eta mah 2000 atuh. Eta ngodok deui si Pak Aki. Oke teu bade ngalironan mangga diaturan. Nu sanesa pake diaturan. Ah, tagi ya. 3 juta punten naik. Kadenya abdi cirian deui nya. Tanggal 3 abdi kosong. Aduh Gusti Agung. Hiburan daktosa pangitan di keluarga besar Gusti Bibi hormat pangitannya keluarga besar pangitan Abah Aming mohon sapara kanca keluarga besar Seki Andur. Oke keluarga besar Bojong, oke Cibeduk sadayana hatur nuhun pisan pangitan para caksi di Kaibat Tepatan pangitannya. Nah, tak gitu. Oke keluarga besar Bapak Besan pangitan di Cibeduk, oke haturannya. Oh ya, sangkakan selanjutnya di Bapak di Bos Aki nya. Mah si Merang kamari ngomong Bos Tower. Hayang kembang ros beureum mangga pangan. Anu saneta panginten beberapa emot laguna panginten ka Teh Mirna iya bos paket ieu nya. Sareng bos konveksi ya Neng Nopi. Tadi ngarecehkeun ieu can balik deui. Hah? Di mana stay tereng-rengan teh di Banjaran. Di reng-rengan mana Mustika Arum teh gini kanca. Kembang ros beureum dipasangan di adeng malar katinggal nasaeng sababeger kabeh Eta ku kitu bener. kembang ros beureum tawi socak telap katena kageget jeung kamemeng katresna ati nu kembang ros beureum hiji ciri karetot pamaden makarna asih manehna kumulung sakojar tantang kembang ros beureum kawi socak pibatureun Oke haturan Bos Domba ieu. Di Manger Bapak Haji Nurdin teh. di seluruh bisa napungkeun
saja telah mengkatina kagak rejeng kamemet katresna tianu paket kembang ros bereng hiji ciri karatot pemedeng mau karena asih manehna yen kumulung sakujur lantung kembang ros bereng tawi saja dipasang di adik-adik masyarakat tinggalan sae sababekeun kabebendeng kembang ros bereng tawi saja telah mangkatina kageget rejeng kamemet katresna tianu paket kembang ros bereng hiji ciri keretot makarna asih manehna yen kumulung sakujur kantung kau cintaku suka jadinya sama-sama kau rinduku kangen jadinya satu sama kalau sudah begini sayang berpisah ku tak kuat jangan karena 1 minggu sayang sehari ku rindu berat kita sama-sama suka kita sama-sama cinta biar saja orang mau bilang apa kita sama-sama suka kita sama-sama cinta biar saja orang mau bilang apa. Aya pamudut lagu di salajengna. Ibu maos ya. Pamudut laguna panginten nembe ngaharewosna Om Dewa. Direng-rengan bos domba iti mengger hoyong laguna teh tak gala-gala. Di ibu di Bapak Haji Nurdin teh geuningannya. Hayu tuh surah urang sangakeun sambil ngatosan panginten hancak garapan anu kadua nah tos pangintennya. Jarengan direng-rengan Mustika Arum. Mengatur nama laguna pangitan di Bos Domba pangitan di Bapak Haji Nurdin teh pangitannya.
tambah deh. Hayang lagu deui coba lagu yang lagu deui. Lain di kemari geus 2 tahun Jayanti eta. Kukulibek kana di sewu. Heeh. Kali-kali masih di Ciburu ya atunya. Geus 2 tahun kukulibek kana di Garut. Ya masih nyarangan sana musik Garut pakitan. Aya naon cenah? Jayanti deui wae. Gap guberag. Sareng Sena Jayanti aya ranjang pengantin ieu pamut lagu pangitannya. Insyaallah pangitan. Sok sangakeun. Ka bos domba ya menger ya. Ka pasukan Haji Sebudi. Yo. Au. Sok sarangan wae lah. Tarik. Cipurit surya rek bumi hujan letih tinggi lapar batin goresan sisir daya masa seneng arek datang Cik. Sok. Aya raja pengantin cenah.
Siap, siap. 1, 2, 3. Oke, segedap. Oke, ganti gaya, bebas. 1, 2, 3. Sekali lagi. Sekali lagi, semua bilang hitungan 3 bilang A. Oke, Ya. siap. Oke, tahan. 1. Lagi hitung, 1, Pak. 2, 3. A. Sekarang bilang I semua. 1, 2, 3. I. Bilang U, semua bilang U. Ayo 1, 2, 3. Bilang O sekarang. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi nunjuk ke sini, nunjuk ke atas sini tangannya. Nah. Lain. Lain cuma oh. Oke. Nunjuknya ke ditula sadayana, nunjuknya ke ditula. Nah, gitu. Sok. Paling itu, Pak. Paling dia ta. Sok. Di bawah, di bawah. Baru kudu balikan deui ieu mah nu. Siap ya. Nunjuknya ke ditula sadayana. Tangannya siap. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi sana. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ke depan sekarang sambil teriak tangan ke depan. 1, 2, 3. Udah, sip. Satu, 2, 3. Oke, sekali lagi beda gaya. Tuh, waga. Oke. Sip. Miring linyang. Ngedeg-deg. Seri atuh. Wah, seri. Sip, sekali lagi. Oh. Boleh bebas, boleh bebas. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya, sekali lagi ya. Tuh, 2, 3.